Budak, coba di subscribe he. Kurat-kurat teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wang lawan ke Indonesia mah. Ayo awak ndok nak goblok. Kalah bos, sedang tungguan. Dia yang ndok apa kan ngendok. Logo hijatan. Aku kotok di KB. Bos, bos, bos. Siapa nana sepadinya? Tuh dulu na. Atuh bos, kabina-bina saparo. Ya maka bina-bina yang ndok teh aku bakul teh. Panas. Mana ayo ndok kotok nak. Bos, bah mah kotok na di KB he. Soalnya itu ngerendog. Dia mah laku nage keluarga berencana. Atuh bos, meren kotok na yang boga anak dua doang. Terus kan yang dia. Terus orang bos ngendog kotok ke mana deui? Setelah ayo coba orang dengan ke klinik. Besok ya lah. Bos. Ulah jandinya. Oke kunaon? Bisnya si kosim. Tuh si kosim ge. Ih, lah. Sia-sianan kan si kosim. Lain bos, si kosim mah main balang-balang be lamun aya ulang teh ya bos. Alah si kosim ieu tekek wae nepi ka pentob. Bos ayo jangan jauh bae. Geus oge hayu lah bos. Bos, si kosim. Bos, asyik kosim itu dikumahakeun kurang. Geus saya menang jailan bae bumpekeun molor. Ayo ge bos. Bos, teh kopi bos. Gonyos dia. Oh no. Blok tadi gonyos. Di kamari siapa yang diarahan blog. Kes cari Tarik, siap bos. Ya, saya tarik. Bos, kabur bos. Beak tadi banget digemrong ku sudah matel. Ngasem. Udang seberang. Ganggu bae. Lain eta sama masker kuat jaduk gitu. Masker nandi ya goblok. Molor ngeganggu bae dia. Woi, udang. Nahan sih dia, Kan eta HS dicangcang gitu supaya nahan. goblok sana nyantang emang naing embe. Polong dia. Siapa mau nyantang aing lain? Lain kami Kak Kosim teh tadi geus kitu. Goblok dia. Coba pembukakan aing ya. Bukakan. Budak kali lah. Itu tahu terima kasih. Ganggu. Si Kosim ku molor bae kira-kira udang bangsat doang. Kosim gerah udang he dia mah molor bae teu kira-kira bantuan inung tuh gerah meuli paralon meuli naon aya udang. Gerah udang, hayo gegeran. Pertinggi sing acak-acakan tuh sia kalakuan busung bae, hayo gerah udang. Hayo gerahan. Hayo siap gerah udang, iya gegeran. Molor bae sia mah.
Jangan aman Musa bagong. Saya udah panas pakai kieu molor. Ah, nang diganggu kuat gitaran. Anjing. Dirasa amat ya gitar. Mana aing nyanyi lah sakit aing keur galowna. Sudah kehendak takdir kita berdua. Bagong tenganan amat di senar. Tadi mau koin digonjol lagi ngeunaheun. Bom ieu cocok lagi ngudangkeun si musimnya. Dah. Aing megahkeun siap paling. Garieng bagong. Atua hudang tangan bolong molor bae. Nyasa simbut nih ge. Mengganggu bae siang, geus keur mabur ka ditu lah aing. Gua rapet kage mata sia. Sudah keur mabur ka ditu lah. Ai si Kosim ka mana teh? Astagfirullahaladzim, eta si eta kana es eueuh embungna. Heh, ieu si Kosim teu gerah hudang bae. Heh, Kosim gerah hudang. Si ama miliki di congcongan onta. Hudang ieu heh, gerah meuli paralon hayu geus beurang heh. Geraan hayu gerah hudang ieu. Batur mah geus saran udang geus ka ditu eta mah molor bae gerah hudang. Hayu, hayu. Gerah hudang. Si ieu rese amat teh udangkeun nya, kebluk-kebluk teuing. Kumaha ieu ka udangkeunna? No. Terus saya gerah meuli ke paralon. Wah. Sian. Gus dia gandeng dia. Dia ada 2 kali. Action. Alah si Sian. si Kosim ieu. Ditekek wae malakat. Malaikat kentol. Sian. Gus saya menang jalan bae si Kosim. Action. Gus saya menang jalan bae. Permolor. Si Kosim dah bos, si Kosim. Si Kosim. Sian. Udah seri. Tidak goblok. Aduh. Siapnya? Siap ya, Tak? Siap ya. Siapnya.